Bapak RT. Tetep dede Bapak RT Alif mau burung di pisono hate kuri moal benang di mokodo daun hiris kembangan nu ngemplok hejo duh geningan di atosan ti bareto ngabibita daun hiris sisi kawin aduh ampun takdir teu menang dipungkir berang putih batin teh asa tunggaran geningan surpisan gogodana buktina Bapak RT Narto karahutan sapanjangna puasan naon bilang berang putih abdi teh waleh istiar duh ampun serpisan gogodana sabut Bapak RT asik ayak meureun asik Bapak RT Nartali yang punya 05 asik Pak RT tetap dede Bapak RT Nartali mau burung di pisono hate gurih moal benang di mokodo Awas. berang putih abdi teh waleh istiar aduh panutan di atosan di bareto ngabibita Bapak Madar Alif daun hiris sisi kawin kaendahan ayana di sisi kawin eta berang putih abdi
kepanjangan puasa naon bilang bikin lami Pak RT tambah anggaran geningan serpisan gogodana tarik Pak RT hey. Tetap duduk Bapak RT Nartono Kasep moal budul di pisono hate gurih moal benang di bobodo berang penting Pak RT tambah tunggaran geningan diantosan di bareto buktina Pak RT kerah hutan sapanjangna puasan naon bilang naon nana eta makin lami Pak RT tambah tunggaran aduh ampun serpisan gogodana buktina Pak RT puasan japanjana puasan naon bilang nana berak peti abdi teh